Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pamirsa tepang dangu deui sareng sim kuring mangoleh dina dongeng Sunda anu janten judul Jaka Suhanta episode ke-22. Mugi aya dongeng teh janten panghibur kana kalbu oge pang beberakana mana. Ya pamirsa supados teu nya kolong ting kana waktos. Hayu urang dangukeun sasarengan kumaha jujutan caritana ngeunaan Jaka Suhanta episode ke-22 dinten ayeuna. Mangga. Si Ojat aya dina kaayaan ngangkarak ngebebengkang bari teu inget di bumi alam sanggeus kena runtuyan panarajang ti si Jaka Suhanta. Tapi sanajaan kaayaan si Ojat kawas kitu, si Jaka teu langsung percaya ka si Ojat nu geus nangkarak ngebebengkang. Da bisina si Ojat teh ngan bobogongan hungkul alias pura-pura. Antuk nama si Jaka Suhanta jang meakeun rasa kapanasaranana manehna nyamperkeun ngadeuketan si Ojat jang mastikeun kaayaan si Ojat nu sabenerna. Sanggeus si Jaka geus aya di hareupeun si Ojat, manehna tuluy ngomong ka si Ojat bari rada semu ngalelewe. Pura-pura sagala. Nu bener ya teh. Rek nepi rasa sarean teh euy. Ojat. Oh, udah ngatuh. Buru. Cak si Jaka Suhanta bari manen teh titijek taneuh. Ngaheureuyan ka si Ojat. Tapi anu diajak ngobrol ku manehna teh geuningan henteu geurak saeutik oge. Anggar we ngahenen dina kaayaan kawas kitu nangkarak. Antuk nama si Jaka Suhanta teh yakin geuningan lawan adu jajatena teh si Ojat geus dina kaayaan taluk teu bisa nuluykeun deui adu jajaten ngalawan manehna. Si Jaka Suhanta ngarasa bungah hatena teh. Duh meh kabeh lawan adu jajatena poe ayeuna. Lawan adu jajaten mimiti nu kalaman ku si Jaka Suhanta kabehna gorombolan si Ojat kabeh diperuhkeun ku manehna. Bari tanggah ka langit si Jaka Suhanta teh nyerengeh manehna teh tuluy geus kitu ngaliuk ka si Adul anu diuk dina taneuh teu jauh ti manehna. Sanggeus kitu pok ngomong si Jaka Suhanta teh ka si Adul. Wai. Meni kahulang kitu eta kade ah. Calawak itu bibir kade si laleur asup duh kumaha ya arek ditoleuikeun mah ya bisi panasaran si laing bisi panasaran keneh ya mah ya ganingan ya donongan keok kuing ya wah erek mah ceuk Jaka Suhanta nanya kawas kitu ka si Adul. Si Adul anu ditanya kawas kitu manehna ngarenjak reuwas. Atuh rek teu reuwas kumaha? Keur mah manehna teh reuwas dumeh nu jadi kegedugna ngadon taluk di leungeun si Jaka Suhanta. Ayeuna manehna diajakan tarung deui adu jajaten ku si Jaka Suhanta. Ditawaran bisi panasaran keneh. Bari nyerengeh seri-seri asin si Adul teh pok nembak. Moal Kang Jaka. Taluk moal diteraskeun. Ali mah ampun. Cek si Adul nembakna kawas kitu bari nempelkeun dua leungeunna hareupeun dadana. Nu bener. Bisi nya mah. Bisi didinya panasaran keneh, bisi ngarasa harga diri asa ditincakan koing. Bisi ieu mah. Sok buru lah. Mangpang meungpeungnya. Wah nu ngaganggu bisi arek dituluykeun deui adu jajatena mah. Selain bisi boga keneh amu sok buru lah bisa rek cek si Jaka Suhanta kitu nate bari lempang nyamperkeun ka si Adul.
si Adul ngadengi si Jaka Suwanta ngomong kaos gitu teh geus mata kreuwas. Katambah si Jaka Suwanta nyamperkeun ka manehna, atuh mata kreuwas deui ka diri si Adul. Bari awak ngadeg-deg bakating ku sieun pang-pang nama sieun ditarajang deui ku si Jaka Suwanta. Kesa ngoprot bikin kabool-bool. Antuk nama si Adul teh nembak deui ka si Jaka Suwanta. Mang Jaka, atos, ampun, tobat, alimah, cekap Kang Jaka, malah, tos we, cekap, samat dia we lah, tak kena ditolongkeun deui Kang Jaka, ampun, alim, cuk si Adul nembak deui kawas kitu. Si Jaka Suwanta anu numpang nyamperkeun ka si Adul, antukna manehna geus aya nangtung hareupeun si Adul. Senggeus kitu manehna teh cingogo. Bari mencerong ka si Adul. Bari pok ngomong deui, sabari leungeunna nepak kana tak-tak kecana si Adul. Engke nya mah bisi dawing mah moal ngabongohan moal atuh apal dinya kayaan ayeuna kawas kieu moal tega kania ya uing mah benar eta teh geus moal dituluykeun deui tobat eta kumaha ceuk si Jaka Suwanta paroman beungeutna bari campur ku seuri saeutik tapi henteu ngagak-gak ngan katempo aya sorot panon nanti si Jaka Suwanta teh ngarasa karunya ka si Adul. Mohon Kang Jaka, ampun abi ya, tobat alim deui. Cek si Adul nembakna kawas kitu. Moal ini kumaha? Moal deui dina jalan salah. Eta kumaha? Cek si Jaka Suwanta nanya deui ka si Adul kaos kitu. Mohon Kang Jaka. Abdi tobat moal deui kana jalan salah Kang Jaka. Hapunten pisan. Hapunten pisan kalapatan sim abdi Kang Jaka. Sareng sadayana rerencangan abdi oge nyungkeun dihapunten. Cek si Adul maena teh kos kitu nembakna bari angger nempelkeun dua leungeunna hareupeun dadana nandakeun yen manehna minta hampura ka si Jaka Suwanta. Ningali tuluy ngadenge si Adul nembakna kos kitu. Untuk nama si Jaka Suwanta teh gek diuk sarua hareupeun si Adul natana. Bari ngoyak-ngoyak taneuh maena teh pok ngomong ka si Adul. Ya, doh lamun emang benar dedi nyarek tobat anggeus mah nya tinggalkeun tah paguron Batrawali teh. Da lolobana nu jarat hungkul panannya. Nah, daripada hirup jahat kitu deui mah geus we ena mah nu bener we doh. Geus tinggalkeun nu ngaranna Aki Batrawali, gagadog Batrawali. Tah kabeh tong didengengkeun lamun misalna dititah datang deui ka paguron Batrawali. Geus we ena mah maneh hirup benar doh. Entong ngalakukeun kajahatan euy. Nah, benar. Ceuk si Jaka Suwanta ditungtungan bari nepak tak-takna. Mohon Kang Jaka. Abdi ge bade tobat ya teh. Terus moal deui ka paguron Batrawali.
tika pungur ge selesai nama abdi teh hanya hoyong meninggalkan pagoran Patrawali ngan di pihak pagoran Patrawali teh sok neangan abdi Kang Jaka. Cek si Ado nembak anak kawas gitu kasih Jaka Sawanta. Nah lamun misalnya kayak deui mah lamun bener misalnya didinya hayang ninggalkeun ya seling hayang ninggalkeun pagoran Patrawali tuluy emang bener eta teh anu ti pagoran Patrawali neangan si laing pebe jawe kawing gampang lah si laing di dieu we nangkring atawa ka ditu tuh ka kulon da imah wing teu jauh ti dinya. Emang bener sih bener cek si laing dol hayang bener teh meni hese kadang sok aya cocobana nya. Angguran mah daripada hirup jahat mah nya daripada hirup ngajahatan batur mah loba musuh geus weh kabakti kanu jadi kolot ai laing aya keneh kolot dol cek si Jaka Sawanta manehna teh nanyakeun kolotna si Ado. Aya Kang Jaka aya kedeh geus karalot panjangnya mohon tos harapuh ngatuh lamun si laing apal kalau si laing geus karolot mah bantuan tatanin anggaran mah bantuan nyawa gitu nya karunya wingnya ieu teh kita kudu jadi kolot ya keur waktu dapat kita meuli tanah cek si Jaka Sawanta bae tengtung ditungtungan main teh cengkat rek nyokot kompan anu tadi sempat diteneun heula saacan lawan adu jajaten jeung Ojat CS sanggeus dicokot eta kompan teh tuluy balik deui si Jaka Sawanta tapi henteu diuk nangtung hareupeun si Ado. Doh sering apa ayeuna ieu wisatana sabaraha ayeuna saletana. Bisa apa we ya wing tak apa istilah ente ka warung teu meuli wisatana pangpangna mah ka warungna mah mineng ngan ieu wisatana sabaraha ayeuna cek si Jaka Sawanta nanya kawas kitu nanyakeun wisatana si Ado ngadenge pertanyaan ti si Jaka Sawanta kawas kitu tuluy manehna teh nembal duh kanya nujur ada langke teh lisatana teh sawarna mah tilu gocung kayaknya kak gocung si Adul ngabejaan kasih Jaka Sawanta kaos gitu gocung atuh nohon atunya kela orang tinggali heula cing pesak duit na pesak teh aya keneh tuh nya cukup tuh jang meulina ya cek si Jaka Sawanta bari maneh teh ngodok pesakna nampo duit anu tadi geus dibere ti indungna binining sageus ditempo jeung dirasa cukup duit anu tadi geus diberekeun ti binining indungna antuk nama si Jaka Sawanta pok ngomong deui ka si Adul wah cukupnya alhamdulillah ya doh nya bener-bener poho tadi teh wing teh ngomong eta engke panggodangkeun nya eta si Aceng si Engkus pang-pang nama karunya tuh narungkun anu bala bisa aya oray nya do nya tah si Ojat mah gagadog si laing mah tepati bala didinya wah rungkunan itu tuh pang-pang nama si Aceng nya ngedangkeun karunya tah sakalian nawagan teh anu tadi ninggang kana holona si Ojat pesek weh kumarane masing-masing 10 lebar batan mubadir
Cek si Jaka Suhanta ngabejaan kasih adu. Mohon Kang Jaka. Engke ku abdi bade dibegakeun. Anu mah ieu aduh. Masih kene ngaraoskeun ieu nyeri ya aduh. Pang nama sampean Kang Jaka. Lah, sang ieu patuangan. Ngani pamang menoloi nyari mah ieu sampean tadi nu kata rajang. Ku Kang Jaka. Cek si Ado main teh bari ngusapan suku katuhuna anu tas benang ditarajang ku si Jaka Suhanta tadi. Si Jaka Suhanta seri leutik manehna teh bari neuteup kana suku katuhuna si Ado. Saenggeus kitu si Jaka Suhanta teh cingogo tuluy nempelkeun leungeunna pas pisan di nu sukuna si Ado anu benang katarajang ku manehna. Tahannya rada pegel paling ge saeutik mah tapi da engke cager ya. Tahannya cek si Jaka Suhanta bari tuluy manehna teh deg mapatkeun jampe teuing naon anu dibacakeun nama tapi nu pasti nama nu kadenge ku si Ado dimimitian ku bismillah si Jaka Suhanta teh tekung sila aya kana 5 detikna karasa ku si Ado teh reuwas tapi pacampur bunga nu mata reuwas nama sukuna teh karasa pegel tapi nu mata bungahna nyaeta sukuna ayeuna geus teu karasa nyari-nyari acan sanggeus dibere hawa tanaga lapisan cigana teh da ukur diusap kungku ku si Jaka Suhanta bari jeung dijampe-jampe untuk nama geus teu karasa deui ku si Ado teh suku anu nyarina teh. Nah, kumaha? Jadi keneh teh cek si Jaka Suhanta bari nepakan sukuna si Ado anu beunang ku panarajang manehna. Aduh, eta naon pisan Kang Jaka, aduh. Tos teu nyeri anu mah. Atur nuhun, atur nuhun. Atur nuhun tos dilandongan. Cek si Ado manehna teh bari ngasongkeun leungeunna ngajak salaman nganuhunkeun ka si Jaka Suhanta. Si Jaka Suhanta nempo leungeunna si Ado rek ngajak salaman kos kitu mah ge tuluy salaman ka si Ado. Saro sami-sami atuh. Aing teh tega karunya geus kitu tah. Matakannya engke deui mah meureun urang teh jadi baraya lah. Ulah jadi musuh kos kieu nya. Aduh nya. Cek si Jaka Suhanta bae nyerengeh maya teh sasalaman. Bari sasalaman kituna teh ngomong kos kituna. Mohon Kang Jaka. Teu nuhun. Ena mah tos teu nyeri deui Cek si Ado bari nincak-nincakeun sukuna kana taneuh. Ngangga sataya kitu mah. Kadenya tong poho itu si Aceng jeung si Ingkus pang-pangna mah. Karunya dina nu bala kayak udangkeun nya. Siap Kang Jaka, siap. Ngangga satu Cek si Jaka Suhanta bari tuluy maena teh cengkat nangtung deui. Bari pok ngomong deui. Ieu mah oing nyende teh nya. Kayak meuli di tanah ya, jang bola kaput. Titah inung oing. Bisa kaburu hujan tapi dah langit geleng lang aman. Ya. Assalamualaikum. Cek si Jaka Suhanta main teh hamitan kasih Ado. Waalaikumsalam. Hati-hati Kang. Cek si Jaka Suhanta bari nangkat leungeunna nu katuh gugupai bari ditungtungan ku ngacungkeun jempol leungeunna. Cag urang tuna heula ngeunaan si Jaka Suhanta anu tas rengse Ado jajaten jeung gorombolan si Ojat Ces. Malihan mah si Jaka Suhanta teh ayeuna teh keur muru indit ka pasar Cimorongkol dititah pancen ti indungna. Kocapkeun ayeuna ngeunaan si Babak Lege si Simut Santok
dua anak buahna Aki Batrawali ti paguran Batrawali anu keur aya di padumukan si Aep Codet. Ai mahna si Aep Codet teh henteu gede teu leutik teuing oge sedang, tapi mahna teh butut bilikna loba nu barolong golologna awut-awutan komo di pipirna mah loba bubututan hungkul pang-pang nama kurung manuk lolobana teh kurung manuk japati jeung kurung manuk urut ngukut manuk kanari. Nah ada baheulana teh si Aep Codet teh beuki pisan karena ngurus manuk ngan kusabab kekayaan teu mungkin deui jang manehna ngukut manuk antuk nama kusabab teu boga duit jang sapopoe. Nah da ngaranna beas jeung endog mah teu bisa dibeli ku peureup antuk nama eta kukutanna teh dijual dibelikeun digantikeun jadi beas endog oge bako jang manehna ngenyot haseup sapopoe. Di jero imah nasi Aep Codet kasampakeun si babak lege teh oge si Singgo Santok dariuk sila nyang hareupan si Aep Codet salaku nu boga imah. Bari kituna teh dihareupeun maranehna tiluan geus nyampak bako oge cikopi hideung anu anyar keneh ditinyu. Sanggeus kitu waktosna Saep. Pamirsa waktosna Saep cag urang tunda heula ngeunaan jaka sohanta episode 22 dinten ayeuna. Hapunten pisan kana seueurna kalebatan cereosan sim kuring. Maklum sim kuring mah amatiran keneh pamirsa. Aduh, motor ngaliwat ya. Hatur nuhun pisan ka para subscriber anu tos satia manco ngadangukeun dongeng teh sim kuring. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.